kasih awe teh pasaran nempok kana bojo lalaki aya butuh teh kalieu kitu. Payah kasih lalaki orang bujur, ngakilek tah disebut bujurna. Ditepot ti dieu disebutkeun di bujurna teh. Heung ngadeukeutan si awe ngadeukeutan. Nepok kana bujurna. Maksudna poe nyebut tanteuna. Si lalaki disebutkeun bujurna teh. Ya. Da sieun di korawot. Re dina panyangka si awewe tiap ditepok disebutkeun teh bujurna. Berarti nya aya bututan. Cek si cek si lalaki tiap dia nengoahna bujur nyar korawot ya. Ah, gara-gara kitu bengkah weh. Mulai ke rumah tangga teh kada tulus. Gara-gara si Ece anu ngadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Para jamaah subuh sadayana sami-sami dimuliakeun ku Allah. Saparantos kamari urang nerangkeun tentang pembagian pintu surga anu aya 8 masih dina cabang iman nomor ka sabaraha bahwa urang kudu ngimankeun pangbalikan jalma mukmin ka surga, pangbalikan jalma kafir ka neraka. Di dieu carioskeun bahwa pintu neraka aya 7. Mu surga mah 8, bari surga mengajejer aya neraka mah 7 numpuk dimulai pangluhurna sampai panganapna. Ieu berdasarkan rohaka siksaanana. Nu pangluhurna pangentengna, nu panganapna baru pangparahna. 7 lawang neraka numeukeun min ba'di ahli ilmi. Nomor kahijina nyaeta neraka jahanam. Pangluhurna, pangentengna siksaanna ge. Jang saha neraka jahanam dihususkeun jeung jalma-jalma Islam anu doraka. Meme dikasurgakeun teh dosana digodog di dinya, dihapus di dinya di neraka jahanam. Jadi numutkeun hiji pendapat ulama mengadoa teh ulah kieu. Ya Allah, abdi nyuhkeun dilebetkeun ka surga, ulah kitu cenah. Sabab bakal aya jalma muslim anu asup ka surga teh ka neraka heula. Kalau bisa asup kalinya, kuduna kieu. Ya Allah, abdi nyuhkeun ka surga bigoli tanpa hisaban. Itu langsung asup ka surga gitu. Tanpa hitung-hitung deui gitu. Tanpa diperhitungkeun. Mana boga dosa sakarung wayana dihitung heula dosana ka neraka heula. Mun tanpa hitungan mah langsung ka surga. Eta jalma al-Islam anu doraka disimpangkeun ka neraka keur nebus heula ngitung-hitung dorakana keur di dunia. Geus beres mah saep dosana mah di ka surgakeun gitu. Nya. Jadi nu di neraka jahanam moal langgeng bakal suatu saat diangkat ya itu 10 tahun, 100 tahun, 500 tahun, 1000 tahun di neraka jahanam teh. Kira di ka surgakeun gitu. Kumaha sifat neraka jahanam teh nyata seuneu anu beureum nya luasna seluas bumi neraka teh. Bahkan di salah satu sudut jahanam aya hiji jurang. Ngaranna jurang Wail. Aya dalam Quran fawailul lil musallin nya atawa wailul likulli humazatil humazah. Wail teh ngaran jurang nu aya di neraka jahanam. Eta jurang jerona anu mungkin hikayat. Jerona mungkin tidak terukur ngalam saperkiraan kieu. Kanjeng Rasul nuju ngariung jeung para sahabat
kan suatu kumpulan kieu ujug-ujug bumi ingeug tarik ingeugnya mungkin lini mah ilallah kieunya urang aya lini teh nyaho teh tahu urang sakan Rasul eta teh aya batu gede murag ka dasarna ka jahanam batu badag peubeut ka dalam ingeug bumi oge alam ingeug eta batu teh murag teh ke zaman Nabi Adam tiluhur teh bibit jurang teh hayang teh murag teh zaman Nabi Adam agebutna zaman Nabi Muhammad 1000 tahun bayangkeun tah jero sakumaha jurang kabayang teh ke zaman Nabi Adam mulai muragna agebutna zaman Nabi Muhammad bersabaraha ribu kilo batu gede mah gacang muragna gitu eta satu sudut di jahanam ka itu pangringanna teh ka itu pangentengna teh sisana jurang geus kitu jang saha eta fawailul lil musallin jurang wel teh keur jalma sok salat nah salatna alladzina hum ang salatihim sahun jalma anu salatna lali teu ceug sok salatna mah ngan salatna teu balik yang mikiran ka itu ka dieu teh mikiran ngalamun ke salat geuninnya ngalamun kieu komo si mang sahun tah ngalamun we sahun teh hadir sahun teh poho ngalamun matak jelema nu sok ngalamun ke salat karana sahun imam teh bawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun hadir dengan sahun nembal hadir ku teu usul-usul salat cuma tadi absen katanya usok salat itu ancam ku neraka komo utara saya salat gitu. Aya wailul likulli humazatil humazah aya wailul lil mutaffifin aya di dasarnya berbagai wail gitu. Ancaman ya sifat panasna eta jurang wail neraka jahanam sendiri unjukkan ke Allah sapoe 70 kali. Ya Allah, alihkeun atuh jurang teh tong diabdi, tong di jahanam. Pindahkeun ka neraka saja gitu tah. Panas abdi teh cek jahanam sorangan. Cek jahanam sorangan teh jurang teh membawa panas batu balik ieu. Pindahkeun sapoe 70 kali unjukkan ke Allah. Jahanam sendiri merasa panas, komo mau bersang urang. Eta sifat neraka paentengna. Kan begitu Nabi Adam turun ke alam dunia, keadaan haita Nabi Adam teh lapar, hoyong barang tuang, ke di surga mah hayang barang tuang teh tinggal beureum we, bubuahan nyampak tuang sayagi ngaleut walungan ke Cisusu, hayang madu aya walungan madu, aya walungan Sprite, aya jadi aya walungan IOC, aya ale-ale, aya Fanta, walungan tinggal nyiuk, ada datang ya, kudu usaha heula, nya aya boboroan, mewak kijang dipencit, kumaha dahatna da atas keneh, unjukkan ke Allah, ya Allah, kumaha ieu teh abdi hayang masak, hayang kumaha, dan dunia cara seuneu eta. Dau Allah teh ka Jibril sok panyohotkeun ti neraka seuneu sa gede kutu mah saeutik kitu bere Adam hayang masak nyanak Jibril teh sagede kutu ti neraka seuneu nya eta ge teu seuneuna ieu kerakna cenah diturunkeun ka dunia disimpen di gunung tembus langsung gunung yang lebur tembus ka handap ka jero bumi ka acan sana ku Jibril teh waduh bahaya ieu sagede kutu bumi salah hancur gunung hancur dicana ke 7 lautan dikeum heula di laut tas semua dikeum nya dikeum heula di laut ternyata dibikin bawa di dunia moal kuat ka kumaha ge ditunda di laut dunia saat langsung laut di gunung hancur gunungna anggeus bikin kana kadai nya kumaha tuh ya Adam sebutuseuna itu gunung hancur teh apa aya krak-krakna tah laharna kitu sok-sok ti nya tiupan
Jadi seuneu asal di dunia aya teh tina asalna tina haseup neraka, aslina lain, asli mah bawa deui ka itu. Eta sifat panasna anu bakal kaalaman kurang lang-urang termasuk jalma doraka can tobat. Kalian bakal ka jahanam nebus neraka urang. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan sing tong kabagiannya kana ka jahanam naudzubillah min. Kadua wa inna jahannam la mau'iduhum ajmain. Sa jahanam teh tempat pembalikan sakabeh jalma. Mudah-mudahan teu nyimpang lagi mudah-mudahan. Kadua neraka lado. Neraka lado diperuntukkan litariki zakati keur jalma anu tara mayar zakat. Kemudian samanya di surga ya lawang khusus tukang zakat. Utara zakat ke penting-penting zakat. Neraka lado berarti panasna leuwih ningkat tibatan jahanam. Katilu neraka sa'ir. Fasuh qoli ashabis sa'ir. Ayat itu. Keur saha eta? Lil mukadzibina ke jalma-jalma tu sok ngabohong. Sok ngabohong. Kamari teh apa loba ngabohong. Zaman nu nyaman Islam. Geus asar acan bohong mati sama takir kitu nih. Ngabohong we ngabohong. Moal poe teh omong teh digemboi ku bohong. Kalau teh bohong di kokotong. Bohong di bawah kayak ka dieu. Ngabohong juga bohong sampai teh. Pilu ku bohong begitu bagian neraka sa'irnya. Kasabar ta? Katilu kaopat neraka sakor. Neraka sakor nyaeta bagian lamnaku minal musallin ka jalma tara salat. Nah, tara salat ieu mah aya tadi mah jalma sok salat tapi poho salatna, jalma sok salat tapi teu usus salatna tadi mah jurang wel di jahanam teh mah ada ayeuna mah neraka sakor teh jalma sama sakali tara salat. Katingali beungeutna lagi dari gambarkeun tur ka jero tingali beungeutna. Lamun aura-aura teh sama sekali beungeutna tara salat katingali beleg-beleg hideung. Aya hati hideung rupa lain. Hideung aura tara salat katingali. Jeung walam nakut nutimul miskin tara daek sedekah padahal harta boga dahareung leuwihan tara daek mereka batur. Anu kitu bakal neraka sakor. Salajengna Asman kalimat neraka jahim. Urang aya tanjakan jahim. Tanjakan neraka. Sok di Cingambung teh tanya sampai perbatasan Ciamis nih. Tanjak terus. Keur sae ta jalma? Pamaman togo keur jalma anu lacut hirupna kumplung teu nyaho di batal haram, teu nyaho di bener salah, teu nyaho di hukum, teu nyaho kumaha aing we hirupna. Begitu kabage neraka jahimnya. Salajengna ka sabaraha? Kagenep neraka hutomah. Neraka hutomah teh didamelna hulikot linamamin. Keur jalma tukang ngadu-ngadu, provokator. Tukang ngadukeun. Padahal keur beuneu keur akur jelema teh nya, diadukeun. Aya jelema keur layet-layet. Aya jelema teh calon panganten keur hara-harean, da sihik na pabatu dia. Keur rek pangantenan disukeun teu bener. PK bengkah pangantenana, bengkah hubunganna gara-gara manehna termasuk ngadu-ngadu tah. Datangan lalakina, nyahoan bade kasih neng anu. Ohon, kumaha kitu ceuk? Eueuh mah ngabejana ieu mah. Si neng ante boga kedua penyakit. Kabiasa naon? Tingali kukuna tuh.
Ada memang kuku nama sadeket daging kuku mak itu sok rawat bujur eta teh nya cuma ngabejaan sok atuh mau rusak ya salaki nu teu heula ge cara itu gara-gara bujurna rusak eta teh di korawatan si lalaki teu percaya kitu wae rek dibuktikeun nya teu na memeh lalaki datang ka awe si awe lagi datang geus cerita oh bayi nikah si itu mohon ce da abis lami radaan ya tengah ina badai mileuh keur abdi duakeun yang belas lanjut diduakeun mudah-mudahan si sae cuma bejaan ieu teh naon tuh ce sia eta teh sabenerna mah bangsa urang bangsa naon anu kate da aya buntutan nya kita ka ciri tara tebongkeun nya eta teh ce ye nyai sia eta jadi duda sabaraha kali teh gara-gara teu apaleun pamajikan apa buntutan teh mungkin masih turunan nu kitu ne buntutan cikal ke malam minggu buktikeun besok buktikeun malam minggu pangih tah nganjang si duda ka sirana teh kan salik pepayun kan kalau si salik si awewe keukeuh penasaran bener teu si lalaki teh buntutan bener carana bakal ngocek di tukangnya buntutan si lalaki penasaran nya teu sok ora bujur kasih awewe teh penasaran nempok kana bujur lalaki aya buntutan teu kalieu kitu payah kasih lalaki ora bujur tak hilek tah disebut bujurna kita poti dia disebutkeun bujurna teh heung deukeutan si awewe ngadeukeutan nempok kana bujurna maksudna poinnya buntutan teh si lalaki disebutkeun bujurna teh nya da sieun di korawot sore dina panyangka si awewe tiap ditepok disebutkeun bujurna berarti nya aya buntutan cek si lalaki tiap adieu nangoahna bujur nyar korawot ya gara-gara kitu bengkah we mulai ke rumah tangga teh ka tulus gara-gara si ece anu ngadu tah saya mah ilustrasi contoh eta mah nya banyak hal-hal yang lain anu matak ngadu-ngadu mutuskeun para saya nami mah disebutna bagian harta utama termasuk gibah ge ngomongkeun batur termasuk gibah nami mah gibah eta bagian di neraka utama kabagianana sok ngomongkeun batur tuh utama tungguan satu utama kop Alhamdulillah min dari ulah kada urang mah kadinya terakhir neraka pang panasna pang parahna neraka hawiyah paumbuhu hawiyah wama adraka mahiyah narun wama adraka mahiyah naon hawiyah teh naon hawiyah seuneun ulah-ulaban jang saeta neraka hawiyah dibikeuna keur jalma anu munafik beungeut yang hareup ati mungkin ngaku Islam tapi kalakuanna Muslim ngaku Islam tapi teu ngalaksanakeun syariat Islam wah munafik kumaha jelema munafik bohong masuk munafik diberi amanat khianat munafik diberi ayeuna kepercayaan khianat munafik kene wae anu kitu ciri munafik teh tilu di mana-mana ngomong ngabohong di mana-mana dipercaya khianat dipercaya jadi bendahara duitna dirampok ku manehna percaya di pejabat teu ku jabatanna nomor katilu di mana janji teu ditepati ku manehna janji nginjem duit kayaknya janji saminggu aya saminggu teh teu omong teu kumaha tah janji teh tepati wah eta tulungan duit atuh kada isukan yang menang duit coba teh kada isukan tuh betulna sabar sapoe mah aya serba menang duit mah tah eta tujuh neraka jahanam anu kurang kedah dipikanyaho kurang kedah diuninga namun kajeun teu hayang panggih oge ngatanya nya aetos terang mah bentukna rupana ngaranna ngan urang tong hayang asup ka dinya mah mudah-mudahan urang sadaya dijauhkeun tina neraka nu mana wae oge urang sadaya
keluarga orang, sepuh-sepuh orang, turunan orang sing dijauhkeun ti neraka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.